kuat asal ulah basilat gogoda coba mun orang rumah tangga sakapeung sok ludeng arek minta diserahkeun tapi pohara gawas lain wanita. Nyanyi wae duit mata boga gitu. Pagawean rumah tangga teu eureun-eureun. Teu beak-beak. Sasapu, ngepel, nyusuhan, nyusuan budak, nyusuan bapana oge lieur aing. Keur para rusing kieu mah badug di masjid oge dipadog ku aing mah disiksik kulit tadi jieun sayur dengan sangu lieur aing mah mikiran piduiteun teh lah can jajan budak sekolah malahan mah nyeusehan ge tara make sabun soleh da teu kabeuli sabuna pake calana jero ge geus saminggu teu seuseuh da teu kabeuli teh sabuna apa namanya geus kareunang ieu teh rasana teh Gusti. Naon? Meni galak kitu. Heueuh naon? Meni galak-galak teuing atuh Cek, hayang moal payu deui. Keur naon atuh Cek? Keur mandi. Maknya mandi teu dibuka bajuna Cek. Jadinya mah teu boga panon, apan abdi teh nuju ngadaweung atuh. Jeung tatanya wae deui, kita tadi jiga polisi wae. Batur teh parusing, lalieur. Ai Cek, ai parusing mah lain minum bodrek atuh mah tara cager Cek. Ganeng hansip pucuk teu gablek duit. Boro-boro ka meuli bodrek. Lain aya maneh kalah ka dieu, lain ka ditu ngurilingan lembur, bisa aya bangsat. Yeh ai Cek, pan urang mah geus 10 kuriling atuh ka lembur. Babakan salam ka ditu. Ayeuna mah bagian istirahat, da disip atuh. Nah, disip jeung saha? Apa di kampung teh? Hansip teh ngan ukur di dinya hungkul. Nya disip jeung bangsat atuh Cek. Tadi pan sip hiji urang ngurilingan lembur. Ayeuna bagian bangsat ngurilingan lembur. Satu kudreng. Naon pol kudreng teh Cek? Polisi kuda rengong. Cek, ai urang ieu mulai subuhan. Geus ganeng lah gramanto ka ditu. Aduh, emang kudu ngopi ka warung meureun euy. Lain Ji, di tempat-tempat disaprak mana nginjem-nginjemkeun duit ke barudak. Eta barudak ngora di dieu. Di tempat-tempatnya bekar deui wae. Ari gaya di nomor hijikeun. Meskipun eta nyaho duitnya menang nginjem. Garayana we wungkul. Terus aing teh kudu kumaha tuh tot. Aing mah cuma ngulungan hungkul. Nu penting mah duit kuring balik deui. Jeung plus bungana 50%. Eta nu penting mah. Lain Ji, uing asa boga ide. Kumaha lamun di kampung urang muka lapangan pekerjaan. Supaya barudak karang taruna, pemuda-pemuda kitu teh aya pagawean gitu. Mesar manget di gawena. Ya mah boro-boro ngayakeun lapangan kerja. Maneh ge Lin masih nganggur keneh Lin. Siji euy. Geus aing lieur ngomong jeung maneh marek balik. Hayang dahar, kan dahar saminggu. Goblok sugan. Aku teu dahar saminggu. Wah, tan si Haji teu paeh. Eta cacing di jero pejitna mau ada remo kitu. Lain gitu mah. Ye, ayo batur. मुझे तुमसे प्यार
naon wae leumpang teh mereka mana? Ah jalan-jalan we Kang bisa kapusing. Atuh kapusing dipicen. Cik akang nyuhunkeun lah hiji mah. Oh banyak hoyongnya ieu ku abdi di pasihan sadayana. Heureuy neng akang mah. Emang neng pusing ku naon atuh? Kieu Kang, abdi teh nuju pararusing, teu gaduh artos, butuh artos atuh da meuli pararusing jangan jajan budak, can jangan meuli resiko. Panti saprak abdi pepegatan jeung bapa budak teh Kang. Tapi ka ayeuna teh kalah halieur, parusing ieu teh. Nah, ari euceuk gelis-gelis kieu bisa jadi randa. Kumaha caritana ieu teh? Teu sapira Kang masalah nama. Ari kitu kumaha? Tepira Kang, pira nepak laleur dina tarang mitoha. Ar, ukur kitu? Muhun Kang, tapi nepakna ku senok temo. Manawi atuh gaduh kenalan, abdi teh nuju peryogi artos ieu teh. Aya ceuk, gampang. Emang cece peryogi sabaraha kitu? Ah 1 juta we Kang, nu penting mah bisa kapeser dengan meser sabun colek. Ieu geus saminggu cenah jero ge teu kaseuseuh, da teu kabeuli sabun-sabun acan atuh da ah. Berenang hangru. Kieu we ceuk. Cece mah aya mah uwi we ka bumi. Tah engke. Amun artos-artos aya, ku abdi dijajabkeun ka ditu. Ayeuna abdi bade karerencangan heula manawi ieu aya gitu manawi aya. Nuhun Kang diantos pisan nya. Mangga sok diantos. Teh abdi balik ka bumi. Kare di jalana hati-hati beli ti tajong. Amplop dikit. Lain aing mah inget wae eta ka omongan si Ece dieu. Majar teh calana jerona. Can diseuseung saminggu. Lain kumaha rasana beureun rasa raranyem bayeung. Lamun biar ada aya ngahiliwir bau-bau nu teu pararugu ieu teh euy. Tah kening ayeuna lancar ieu blok dieu teh. Tinggal ka blok kidul sugan. Tapi da didinya teh rada macet, kawas motor anu ceket. Bang, ka dieu bang, ka dieu bang. Nah, Ce. Aya naon? Aya nu bisa dibantu ku urang? Ih aya pisan abang. Sok atuh, aya peryogi naon Ce? Ah nu itu we atuh bang anu seger-seger pisan gini. Nya naon nu seger-seger teh? Buang ora, randang ora. Sanes abang. Aduh, naon nu seger-seger teh? Urang keur nagihan ieu keur gawe. Itu bang anu seger-seger sabangsaning dana segar. Ngomong we atuh, rek pinjem duit gitu ka urang. Tong ka kaler, ka kidul, ka wetan juga tukul wae. Muhun bang. Sabaraha butuna? Ah 500.000 we bang kanggo meser tarasi. Alamak, 500.000 pakai meuli tarasi. Oke, urang hitung heula. 500.000 dipotong 100.000 nya. Nuhun nya bang. Nya sok mangga gera peserkeun kanu tarasi. Kade tong telat bayarannya. Wah, teka bayang ya.
Melitarasi 500.000 we. Weren salemur-lemur bau tarasi. Dasar aneh-aneh wae orang dia mah. Cantik. Ayo, jalan. Berhenti, kira. Naon maksud maneh ngerenkeun urang? Urang keur patroli. Maksud urang mah bisi komandan capek. Nya heuh, ku urang teh dierenkeun me istirahat. Tanggung jawab bisa geus ngerenkeun urang. Ajak ngopi. Aduh, kaduhung dierenkeun. Ayo, komandan. Di mana ngopina? Ku sabab urang mah geus ngopi tadi isuk. Ayeuna mah minta atahana we terek-tek. Aduh. Tekor atuh. Duit deui. Urang terusaha teh ieu teh. Tekor. Ya hitung-hitung mere duit keamanan we, Bang. Ingat teh biasa itu rek digebukan ku nini usaha ditulunganna ku kuring. Teh taya tuh, ya. Lobat terek. Itu duit bener, Bang. Dilihat, dijilat, didagorkeun. Siap, nuhun, Bang. Sami-sami. Maju, jalan. Anjing edan ngarugikeun wae aing. Bah. Pesen kopi tong dikuceknya. Sabaraha hiji? Alamak, ngeri kali kau punya muka tuh. Hiji bae. Tiis atau panas? Ya panas lah. Masa tiis? Pakai gelas atau pakai mangkok? Si Ejo, jangan ngerasaan dibanting ku sepatunya. Esok ka dia, orang udah banting gera. Aduh, pembuangnya. Aduh. Bang, kurang di tayangan ti isu kenek. Bang ini dia gening. Malu, orang kaya mah hese di teanganana. Aya perlu naon maneh ka urang? Ah, kuring mah rek langsung we ieu mah moal basa-basi. Rek nulungan jelema kuring teh itu tetangga kuring. Cenah mah butuh duit 1 juta, Bang. Tah, kuring teh rek manginjemkeun ka Abang gitu. Gampang jeung saya mah. Tapi ngomong-ngomong, moal macet gitu, setoranana. Oh, albah da kuring ge apal. Tetah Nuranda anyar teh anu limah deket masjid Cedewi. Oh, urang mah eta mah apal atuh. Nu kieu. Tadina urang teh hayang ka si eta. Sok buru Bang, tong curhat wae, rek nurungan moal, urang duitna atuh. Ke heula atuh. Hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi dipotong ku kuring. Naon administrasi? Nope. Aduh, 10%. Jadi narima duit 800.000 pas malikeunana jadi 3 juta. Oh, siap Bang. Siap. Goblok, lebih-lebih di si Haji ieu teh batak teh. Sok gitu. Urang mah nulungan ikhlas. Ya geus Bang, nagih nama tong ka kuring nya, langsung we ka Cedewina, da urang manginjemkeun unggul. Siap. Ayo Bang, Ayo. Moal ngopi heula ieu. moal. Orang masa melambung naik.
sarapan dengan si copot 100. Nyawing tuh kebagian duit. Copot 100 ku aya. Jakeun administrasina 200 gitu. Cuk, punten. Cuk. Mangga. Kang geuningan. Ya, Cuk, ya artos teh aya. Mohon. Kalau batal atuh, Kang. Ah, henteu. Tah, eueuh teh kan cenah namun teh 1 juta. Iya. Tah, potongan teh 200.000, Cuk. Aku meni Nah, eta. ageng atuh ieu potongan anak, Kang. Suka da kitu saurna teh sok etang deui geura. Biasanya lah akhirnya mah kieu nya. Nya entos anu 200 mah meureunnan. Tak, meureun ayeuna mah nampina 800 gitu. Mohon, tangke cenah ka dieu paling oge minggu payun lah. Mohon. Si abang itu nate ka dieu teh. Mohon kitu nya abdi ge moal lami nya. Mohon atuh atur nuhun nya, Kang nya. Siap. Ah, atuh nya. Kumaha atuh ieu, Kang? Ah, bios dari pasien oge. Bios ieu teh. Bios ikhlas. Nuhun atuh nya, Kang nya. Aduh, geus kudu mayar mangkeliling di poe ieu teh Gusti. Kumaha atuh ieu teh? Nyangan duit ka mana? Duit teh boga, rek nyumbut-nyumbut ka mana? Nyumbut teh wae kitu ieu teh. Bingung ke carana mah lah. Punten, punten. Bah, kemana jelema teh ieu teh? Unggal ditagi, ewe deui. Loba we alasana teh ieu teh. Ti sapi keur ngajuru cenah di rumah sakit. Nope. Nganter anak eme ka posyandu. Pusing urang. Lieur. Kebun bae kitu ka tukang jalan. Sora naon bil? Geus gagal deui wae ieu mah. Teu beunang deui wae ieu macet. Judi. Boga gitar mah kusapu gak bisa euy. Kang, tulungan atuh abdi Kang. Aduh, Aya naon, Cuk? urang teh geus capek Kang di udag-udag bae bang keliling ieu. Mun geus teu boga duit ieu teh keur mayarna oge Gusti, kudu kumaha Kang tulungan abdi ieu. Nya kumaha nulungan atuh, Cuk? Ayeuna mah kieu we Kang lah nya. Ayeuna mah baya kaditu adil ka dieu adil, bejakeun abdi ieu ayeuna terus pindah kitu ka Amerika kitu nya. Amerika. Besok atuh ayeuna mah. Tuh, Cuk, asup heula ka ditu. Asup. Siap. Aduh. Aya wae si Cuk mah. Jadi kuring ge nu katempuhan ieu mah. Kang, Waduh. ICEC Dewi. Ka mana nya? Tiap ditagi nyan ewe wae. Nah, beteri. Bang. Sabenerna mah si Nyi Dewi teh geus eueuh. Wah. Ka mana? Bang. Cu Dewi teh maot. Kamari teh keur neangan duit cenah ge jangan bayar. Utang Abang. Gitu Bang.
kumaha tuh utang Bang? Engges, ku urang hutang lah dilunaskeun. Dilunaskeun Bang? Dilunaskeun ku urang. Nuhun atuh Bang. Pager geuning botak-botak ge. Sami-sami. Bang nuhun ya, ameh tenang si Ceu di dituna. Amin. Abang rek ka mana? Urang rek balik heula nya. Bang, nuhun pisan Bang. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek. Aman. Aman aing mah aman. Aman. Us ini tadi tuh Ece rek ka mana? Aing mah abi ka warung heula. Ka warung? Heeh. Ece tuh kadenya rada sesulumputan. Nya kitu atuh aya namanya hatur nuhun. Itu kan jalan, Cek. Mohon. Aduh. Untung bager eta si botak kena euy. Juri. Kumaha pemirsa, rame teu. Mudah-mudahan tiasa ngahiburnya. Sok mangga anu teu acan subscribe heula nya. Diantos pisan. Hatur nuhun. Lucu. Nuju ada mau film naon teh? Di udag-udag hutang. Di udah gutang cenah. Di dia ada pemeran satu lagi si cantik kecil. Hai. Iya bang keliling nata. Seur sadaya seur baturnya di dia tah. Pak Haji. Pak Haji. Aya ieu tah eksekutif produser. Eksekutif produser. Asisten artis. Pak Hansip. Siap dan pakai baju polisi sih. Action. Sok buru buru. Maneh mah. Laras pisan abang. Action. Aduh. Kaduhung ku saya di erenken. Ayo, Cip. Di mana ngopi na koman? Kalah. Nah aja orang Madura. Bios cok tadi pasian oge. Mohon. Wios. Action. Mangga. Kang geuningan. Ih cok iya terus teh. Kelah balik ka deui. Jeung tatanya wae deui si tadi jika polisi wae. Nyaho batur teh keur parusing lalieur. Aing aja aja hese